medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun 3 Lurah 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Komsleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia, urang caturkeun harita di alas waringin. Kadatangan Barjaya jeung Nini Kalasuri dibagiakeun ku Nyai Wulung jeung si Garang Larang katut Sidugul Waru. Barjaya negerakeun rasa kabunga hatena sabab si Garang Larang geus beres lakon tapana. Harita Barjaya anu keur cumarita ditujukeun ka si Garang Larang. Aduh. Suka jeung sugema ieu teh. Malah jadi tenang geus ningali Garang beres tapak mah. Anu harti moalila deui jalma-jalma anu salila ieu jadi panghalang bakal bisa buru-buru disingkirkeun. Sabab iwal ti Garang anu bakal mampu nyingkirkeun eta mangkluk-mangkluk anu salila ieu jadi panghalang kana tujuan urang. Urusan eta mah manen tong make kudu bingung. Sabab aing oge moal lila-lila loroh nanya euy. Pokona mah engke ku aing bakal diperenan teh mangkluk-mangkluk anu karitu patut balah gampang. Nyai Wulung milu mairan caritaan. Ngeunaan masalah anu diomongkeun ku maneh Barjaya. Ku aing geus dijelaskeun ka si Garang Larang. Moalila deui tangtu anak aing bakal ngalakukeun tindakan. Ngan ayeuna mah jelas anak aing butuh waktu pikeun leureuh sanggeusna beres olah tapak. Tah ayeuna nu penting mah aing masih kene panasaran ku hambali ieu. Sabab keur aing mah hambali teh geus jelas jadi salaki aing. Anu matak ayeuna aing hayang minta bantuan ka Nini Kalasuri bari bisa ditingali kumaha kaayana hambali tina jimat kaca batu Purwadi teh. Barjaya ngareret ka Nini Kalasuri bari terus nyarita. Tah jadi kitu geuningan ini. Jelas biapanan diomongkeun ku Nyai Wulung. Tinggal ayeuna mah kumaha kasanggupan ini we. Nah bisa ngabantu atawa nyumponan kana pamenta Nyai Wulung. Ya, dikareun ini mah nya moal borong daek atuh ngabantu ka anu aya di dieu. Ngan saperti biasa, mangsa ngalakukeun atawa mentangkeun ilmu pamentang sukma tetep kudu make syarat teh ya geuningan. Kangaranan tanpa syarat nginum getih horok awewe anu umurna acan 100 poe mah pamoalan bisa ngalakukeun tindakan sakumaha anu dipikahayang. Barjaya ngareret ka Nyai Wulung bari terus nyarita deui. Tah jadi kitu jelas sama Nyai. Nini Kalasuri sayaga diri pikeun ngabantu ngan tetep kudu aya syaratna teh ya. Jadi penting nama kudu aya anu neangan syarat sangkan pamaksudan Nyai bisa kancang dilaksanakeun. Nyai Wulung ngareret ka Sidugul Waru bari terus nyarita. Coba maneh Waru, sanggup kira-kira neangan syarat anu dipenta ku si Nini Kalasuri? Lamun memang sanggup, montong micene waktu. Hayo, gerak teangan sagancang-gancang na. Ya, ari keur kapentingan Nyai mah
piraku make teu sanggup. Ayeuna kene oge taya bayana indit neangan eta syarat. Oh, mana mamuarulah buru gansang geura mantok sia. Buru-buru neangan eta syarat teh waru. Aing oge jadi penasaran ya yang nolok keanehan jimat kaca batu Purwaditya ya. Sok sia lain surang sarenge kitu sia. Ayo, geura mantau ka tu waru. Bener. Mending init ayeuna keneh waru. Ngarah gancang bisa laksana karep jeung kahayang aing geura. Kangaranan anu mere parentah teh Nyai Wulung jeung si Garang Larang. Pugobe keur si Dugul Waru mah geus teu wanieun deui ngabantah. Harita keneh ngajakan 3 urang anak buahna pikeun neangan saratea. Kangaranan anggota Karaman puguh geus bisa aya taksiran kudu kalembur mana nyamiang. Pikeun menangkeun eta syarat anu dibutuhkeun ku Nini Kalasuri mangsa metakeun ilmu pamentang sukma anu bakal ditujukeun ka Hambali luyu jeung pamentakna Nyai Wulung anu geus nganggap yen Hambali teh geus jadi salakina. Barjaya ngabagikeun paneuteup ka Nyai Wulung jeung si Garang Larang. Teu lila Barjaya katingali harita nyarita deui. Tah ayeuna mah kuring hayang ngajelaskeun kajadian waktu keur pangantenan teh. Di mana kuring geus tilinglungkeun teh. Kitu deui ieu Nini Kalasuri oge katipu tah ku ilmu samar panenjo. Anu akhirna mah Nini Kalasuri nginum getih kalong anu nyeun apes Nini Kalasuri. Eta sakabeh kajadian teh pokalna si Omot Awel. Anu tetela geuning si Omot Awel teh si Konceleng Nyai. Ih Garang. Malah ayeuna jadi nambahan da mangkluk anu ngaganggu teh. Nyata Nyai Garniti anu geus bawa kabur Hambali ti dieu. Acan deui si bocah sakti santana muridna Eyang Widi Sakti. Lan geus kaijir ku kuring anu baris mampu nyingkirkeun sakabeh eta mangkluk teh iwal ti si Garang Larang. Kitu tah ceuk pamikir urang mah Nyai kitu. Nyai Wulung jeung si Garang Larang silih teuteup. Kabilang kaget oge sabab salila ieu si Omot Awel teh tetela si Konceleng geuningan. Nyai Wulung nyarenge seuri bari terus nyarita deui. Jadi si Omot Awel teh si Koncelengnya. Urusan eta mah gampang Barjaya. Asal geus beres urusan aing ngeunaan Hambali, maka anak aing si Garang Larang bakal ngelakukan tindakan merenan mangkluk-mangkluk anu jadi panghalang. Jadi kudu beres heula urusan atawa kepentingan aing heula deuleu. Bener teh Garang? Oh bener. Pala itu teh. Keur aing geus moal make kudu mikir deui saha anu arek ijen jeung aing. Lu penting uruskeun jeung bereskeun heula masalah si Hambali. Sing bisa nepikeun ka beres. Ngeunaan masalah modern musuh-musuh mah gampang lah dulu. Begitu mah cekek. Tah kitu Barjaya. Pokona aing boga kayakinan ku kaayaan si Garang Larang anu geus ngaronjat ajen kasaktena. Mangka geus moal aya jago di kolong langit ieu anu bakal mampu ngalawan si Garang Larang anak aing deuleu. Bandungan wengke dina waktuna Barjaya. Percaya, kuring percaya Nyai. Cacakan keur waktu can nambahan kasakten oge. Ya tuduh saha nu mampu. Nandingan kagarangan Nyi Garang mah aduh kasakten Nyi Garang saweuh nu mampu. Komo ayeuna sasat geus nambahan deui ajan kasaktena. Omat yeun Nini Kalasuri sing bisa nepikeun ka hasil ya pamaksudan Nyai Wulung teh. Hari Karnini mah pasti bakal usaha sakuat tenaga. Dalah lamun haritan teh diberdaya ku si Konceleng mah jadi nginum getih kalong teh nyanu akhirna Nini jadi apes teh bisa metakeun ilmu. Oh kangaranan benar syarat nama apanan dibuktikan ku Nini oge waktu Hambali datang sorangan ka dieu. Si Garang Larang netep seukeut ka Nini Kalasuri. Puguh bae Nini Kalasuri jadi tungkul sieuneun. Teu lila si Garang Larang nyarita deui. Anu matak aing hayang nolo ngabandungan kumaha si Nini peot mentangkeun ilmu pamentang sukma jeung aing oge hayang nolo deui kamampuan batu kaca batu teh tak kumaha karti Nini peot sia. Ieu nya kartos jang Garang
Pasti kun ini bakal dibuktikan lamun syaratna geus aya mah Jang Garang. Nyai Wulung unggut-unggutan tanda percaya karena caritaan ini kalasuri. Kari ayeuna mah tinggal ngadaguan hasil gawe nasi dugul waru mangsa neangan syarat anu dibutuhkeun teh. Kangaranan geus kacumponan syaratna mah mangkan ini kalasuri bakal ngalakukeun tindakan mentangkeun ilmu pamentang sukma teh anu bakal ditujukeun ka Hambali. Wargi Dahlia urang caturkeun harita Mang Odek jeung Santana anu geus asup ka pakampungan babakan Balapati. Lengkahna teu bisa labas sabab kaburu dipegat ku 5 urang murid kepercayaan Nyai Garniti. Salah saurang di antarana langsung harita tumanya ka Mang Odek dina sikep anu tegas. Saha andi kaduaan? Naon maksud jeung tujuanana pangna ayeuna datang ka dieu? Kuring 5an salaku murid-muridna Nyai Garniti teu bisa narima kitu bae kadatangan jalma asing kaya pakampungan. Sok geura jelaskeun naon maksud jeung tujuan andi kaduaan teh ya? Lain lur euy meuni gara laki ieu nya. Anu kakarak datang langsung disentak disengor kieu. Oh untung kuring teu soak. Tenang heula atuh lur. Ulah waka langsung nyerenteng nyak kieu atuh. Jadi kieu yo. Kuring anu katelah Mamang Odek soredek si jago dengkek. Atuh ieu Santana si bocah sakti incuna si konceleng sekaligus murid tunggalna Eyang Widi Sakti. Tah datang ka dieu teh geusan atawa geus meunang idin ti Nyai Garniti. Anu ayeuna teh Nyai Garniti maneruskeun lampahna ka alas waringin cenah. Tanah Nyai Garniti ngidinan kuring duaan ka dieu teh nya sabab Nyai Garniti teh geus ijen jajaten jeung ieu Santana anu akhirna mah Nyai Garniti teh eleh kasoran. Tah jadi kitu pangna ayeuna bisa ka dieu teh lur. Jadi kuring duaan teh hayang nepungan Wisrawa jeung Hambali. Sabab eta dua jalma teh dulur kuring duanana ge. Itu lur tah. Jadi kumaha harti ya ayeuna mah maksud jeung tujuan kuring teh 5 urang murid Nyai Garniti harita katingali silih reret. Pugu be kaget ngadenge caritaan ti Mang Odek anu saperti kitu. Malah maranehna jadi boga anggapan moal boa Mang Odek teh jelema teu hideng sabab make jeung nyebutkeun Nyai Garniti guru anu dipihormat ku maranehna eleh jajaten ku Santana incuna si konceleng sasatna budak satepak. Murid Nyai Garniti anu sejana seuri bari terus nyarita ditujukeun ka Mang Odek. Lain Mang euy, ari ngomong teh ulah ngacapruk ka mana karep ye. Kuring rek bisa percaya kumaha kana eta caritaan Mang. Sabab guru kuring Nyai Garniti moal bisa dielehkeun sanajan ku jago mana bae oge. Komo ieu ku incuna si konceleng anu masih kena budak satepak saperti kieu. Apanan aki na ieu bocah oge. Heuh si konceleng teh eleh kasoran ku guru kuring giningan. Jadi ulah kamalinaan ngabohong teh Mang. Jadi ente percaya karena omongan kuring kabehanana ieu teh percaya kumaha teh. Tapi teu naon lah. Ari teu percaya mah. Kuring mah moal maksa lur ngan pamaksudan kuring duaan mah ulah rek dihalang-halang. Sabab Wisrawa jeung Hambali teh dulur kuring duanana oge. Jadi kuring duaan boga hak pikeun nepungan bener jeung henteu nah Wisrawa masih sehat walafiat. Bener teu ulah dihalang-halang Sikep jeung caritaan Mang Odek tetep tenang. Komo Santana sasatna tara lobat carita harita mangan saukur ngabandungan kana kaayaan anu keur lumangsung. Lantaran Mang Odek bangun anu maksa hayang bae nepungan ka Wisrawa jeung Hambali eta 5 murid Nyai Garniti teh jadi terus ambek. Padahal
pangna dipegat lebah dinya teh jelas geus aya katangtuan yen setiap jalma anyar pinanggih teu bisa asup kitu bae ka jero pakampungan babakan Balapati. Salah saurang muridna Nyai Garniti neuteub seukeut ka Mang Odek bari terus nyarita. Wayahna be ayeuna mah baralik deui Mang. Sabab kuring teu percaya kana caritaan Mang. Leuwih nati eta karep jeung hayang pikeun nepungan Wisrawa jeung Hambali teu bisa dicumponan. Sabab memang geus kitu lumaku urang katangtuan. Urik limaan ngan saukur ngalaksanakeun parentah anu jadi guru ieu teh Bang. Aduh. Kela ya lamun kuring duaan ya tetep keukeuf. Maksa. Ari kumaha ye? Murid Nyai Garniti harita ngajawab deui pananyaan ti Mang Odek. Make jeung nanyakeun sagala rupa Mang. Nya lamun keukeuh peuteukeuh maksa mah. Ya nya wayahna we beureun ditindak atuh Mang. Jadi ulah nyalahkeun kuring limaan ya lamun ngalakukeun tindakan anu kasar, ngusir Andika duaan supaya indit ninggalkeun ieu patempatan. Ningali sikap eta murid-murid Nyai Garniti anu weleh teu bisa ngidinan pikeun nepungan Wisrawa jeung Hambali, harita katingali Mang Odek jadi aya pamikiran pikeun ngabuktikeun caritaanana. Kapaksa kudu make cara ngaliwatan ijen wawasen. Mang Odek ngareret ka santana bari nyerengeh seuri terus nyarita lalaunan. Ieu mah kudu make cara sejen yo. Cik Mang bere injeum heula ilmu jeung kekuatan seperti anu ilaharna dilakukeun ku Hayang Widi Sakti ka Mang teh yo. Kumang kudu dibuktikeun ieu mah kumaha kamampuan urang yo. Sok atuh sasalaman heula jeung uing Mang ari hayang kitu mah. Santana ngasongkeun dampaleungeunna anu katuhu ngajak sasalaman ka Mang Odek. Gancang Mang Odek ngasongkeun leungeun katuhuna. Saterusna dampaleungeun kenca santana nungkup leungeun Mang Odek anu dipake sasalaman. Karasa ku Mang Odek tina dampaleungeun santana aya getaran sarta hawa sakti anu nembus kana dampaleungeunna Mang Odek anu dipake sasalaman teh. Nud. Henteu lila sasalaman teh. Sanggeusna santana ngalesotkeun dampaleungeunna anu dipake sasalaman. Mang Odek ngabagikeun paneutupna ka 5 urang murid Nyai Garniti. Sikep Mang Odek katingali jadi leuwih percaya diri ayeuna mah. Lantaran keukeuh kuring dihalangan teu bisa nepungan Wisrawa jeung Hambali. Kapaksa ayeuna kuring bakal ngabuktikeun wawasen. Terus terang kuring teu boga ilmu naon-naon. Ngan bieu geus dibere ilmu jeung kekuatan injeuman. Tah ayeuna urang buktikeun. Kuring lain sombong yo. Leuwih hade ayeuna mah 5 anana maju sakalian. Ngarah henteu ngahamburkeun waktu jeung tanaga. Yang ngarah sakalian we nying hareupanana. Sabab keur kuring duaan mah tetep ya teh moal bisa dihalangan pikeun nempungan anu jadi dulur. Kumaha arti lur? Puguh be 5 urang muridna Nyai Garniti teh jadi kahudang amarahna. Sabab sikep jeung caritaan Mang Odek bangun anu tetep dina pamadeganana nyata hayang nepungan Wisrawa jeung Hambali. 5 anana harita silih reret, saurang diantarana terus nyarita ditujukeun ka Mang Odek. Ulah coba-coba mancing ngamarah kuring Bang. Leuwih hade ayeuna mah arindit baralik deui. Rek ngalakukeun tindakan naon bae tetep henteu bisa. Amun tetep maksa, kapaksa ditindak. Anu mata krek tetep maksa ieu teh. Sabab kuring hayang ditindak kan supaya henteu ngamburkeun waktu jeung tenaga, leuwih hade maju sakalian di manana. Sor geus getek yo. Kangaranan Mang Odek sikep jeung caritaanana bangun anu teu sieuneun ku maranehna limaan, akhirna kajurung ku ambek jeung rasa penasaran. Harita 5 anana maju ngahurup ka Mang Odek. Anu sedengkeun santana mah luncat mundur ka tukang sangkan anu tarung bisa laluasa tempatna. Cileng. 5 urang murid Nyai Garniti maju naraja ngahurup ka Mang Odek. Dan orokaya
Lima anana bener-bener kaget anu lain dikieun sabab tetela ajen pangarti Mang Odek di luar dugaan. Malah waktu panarajang lima anana dibendung ku leungeun Mang Odek ngajadikeun bantro kakuatan tenaga lapisan teu bisa disingkahan deui. Kedugdas. Lima anana pada melundur ka tukang. Sabab kekuatan tenaga lapisan Mang Odek tetela leuwih punyul kakuatanana. Kenyataan anu meh teu bisa dipercaya ku manehna. Joelat, jeleng. Lima orang murid Nyai Garniti maju dari narajang. Lima anana harita naker tanaga jeung pangarti lantaran panasaran sabab tetela ajan wawasan Mang Odek teu bisa dianggap enteng. Tapi sanajan nguras tanaga jeung pangarti tetep lima anana teu mampu ngarubuhkeun Mang Odek. Sanggeusna liwat sababaraha jurus harita Mang Odek ngalakukeun panarajang balesan. Kejadian saterusna memang di luar dugaan lima orang lawana. Harita silih susul saurang-saurang murid Nyai Garniti pada rubuh ting barengkang maring lemah dina kaayaan teu bisa buru-buru hudang deui. Gilek, swuklak, dedes, jengkang, bangkyeng, dalijeng, gebut. Mang Odek pancuh dina tangtunganana. Sedangkan lima orang murid Nyai Garniti ting salengir nahan ka nyeri bari rumahuh jero hatena. Mang Odek ngabagikeun paneutupna ka lima urang murid Nyai Garniti bari terus nyarita. Aduh. Kumalur. Masih kene tetep ya rek ngahalangan kana karep jeung pamaksudan kuring duaan. Pila kadar hayang panggih yo mah jangan nu jadi dulur meni kuat ka dirurudet kieu lur. Atawa kuring duaan kudu ngadaguan kadatangan Nyai Garniti heula. Supaya engke Nyai Garniti anu langsung ngajelaskeun ngeunaan kejadian anu karanapan ku dirina teh atawa rek ijana pikeun ka aja lur. Sok, kumaha? Aduh, kuring rek ngahalangan kana eta pamaksudan. Aduh, kan nya kitu teh Bang. Saperti anu tadi diomongkeun ku kuring. Kuring libaan kan sakadar ngalaksanakeun pancen tilu jadi guru. Aduh, sabab geus kitu aturanana. Jadi kuring limaan hayang meunang heula katerangan langsung ti Nyai Garniti anu jadi guru ya teh. Ya, ari kitu kaputusanna mah kuring duaan rek ngadaguan di ditu we di tempatna Wisrawa jeung Hambalinya. Ngadaguan kedatangan Nyai Garniti supaya sagala rupana jadi eces tembres anu akhirna beres roes. Jadi kaambekna kudu dipepes. Puguh leungeun geus ngulapes anu batak. Ayo nama kuring duaan dia jajapkeun ka tempat Wisrawa jeung Hambali. Urang di ditu be ngadaguan Nyai Garniti lur. Bari jeung jubarik jeug mangsa leumpang ninggalkeun eta patempatan, lima urang murid Nyai Garniti teh harita katingali ngajajapkeun Mang Odek jeung santana nu hayang panggih jeung Wisrawa katut Hambali. Datang ke tempat anu dituju harita Wisrawa jeung Hambali pada ngabagiakeun dibarengan ku rasa suka jeung bungah anu lain di kieuna. Sedengkeun lima urang murid Nyai Garniti teu milu asup ka jero imah tapi caricing di luar dina bale-bale bari ngadedengikeun anu keur ngobrol di jero imah. Mang Odek anu harita kadenge keur cumarita ngaguar ngeunaan pangalamanana pangna aya datang ka dinya jeung santana incu nasi koncleng. Anu jadi hanjakal keur emang mah ku teu tiasa tepang sareng Ki Koncleng ya teh. Sedengkeun apanan anjeunna teh palai pisan tepang sareng ya muhun santana anu jadi incuna. Tah jadi kieu ya hari jujutanana mah. Ya muhun satu acana Ki Koncleng ka dieu tah teras emang teh ka tempatna yang Widi Sakti. Ayeuna tah ku emang ya urang caritakeun ye ngarah leuwih jentre geula. Mang Odek terus dijelaskeun ngeunaan kaayaan samemeh indit ka babakan Balapati. Posi Koncleng gitu deh Mang Odek anu memang tadina mah hapanan babarengan ti mimiti nulungan Injani anu beunang ku ilmu pamentang sukmana nini kalasuri. Rahmi anu anakna culik ku Barjaya nepikeun ka ngawiwirang Barjaya nu dilinglungkeun jiwana anu nyangka sutinah teh Injani teh kabeh ditetek taya nu kaliwat. Ngan anu mantak hanjakalna teh ku henteu panggih jeung si Koncleng anu sanggeusna eleh jajaten ku Nyai Garniti teh anu ayeuna duka teuing aya di mana. Wisrawa jeung Hambali ngabandungan pinu perhatian kana guaran caritan Mang Odek. Sanggeusna cukup
mere kateranganana harita Mang Odek terus mungkas caritaanana. Tah kitu Den Wisrawa manawi atuh salira Aden uninga ieu teras kumaha mun Ki Konceleng teh ieu teh. Numbawi eta anu dugikeun ka ayeuna jadi pamikiran abdi oge Mang. Abdi sareng Nyi Hambali teu terang ka mana Ki Konceleng angkatna. Ari nurutkeun katerangan ti dua urang murid Nyai Garniti mah anu ngagondeng Ki Konceleng. Ki Konceleng mung dianterkeun nepi ka lawang asup babakan balapati Mang. Nanging jelas kaayaan Ki Konceleng memang nuju ngarandapan tatu anu kabilang berat eta teh. Eta anu janten kaselempangan abdi sareng Nyi Hambali teh Mang. Kitu Mang. Duh, kumaha atuh Ki Konceleng teh nya dah. Harebat aya bae teh masalah teh sigana bae lamun emang teu nyasab mah bisa panggil jeung Ki Konceleng ieu teh. Tapi nya kitu teh atuh Mang teh nyasab sagala rupa ieu teh. Aduh, eta jadi ayeuna mah Den Wisrawa kitu oge Den Hambali tos bebas ayeuna mah. Ngan emang aya pamikiran anu sejen ieu. Jadi kieu ieu. Kumaha lamun urang ngantosan heula Nyai Garniti we ulah waka ngantunkeun ieu patempatan. Margi leres saur Ki Konceleng yen Nyai Garniti sesatna lain jalma jahat. Jadi wajar upama urang tetep ngajenan ka dirina dina waktosna urang ngantunkeun ieu tempat teh geus sawajarna lamun urang pamitan. Kalihan teh eta Mang mahoyong terang we kumaha pangalaman mangsa ka Alaswaringin. Da eta pamikiran Mang teh Den Wisrawa oge Den Hambali kitu tah. Wisrawa unggek satuju kana pamikiran Mang Odek. Abdi satuju kana jalan pamikiran Mang Odek. Dalah abdi oge memang sami gaduh pamikiran kadinya Mang. Ngaraos panasaran nah leres tepung sarta tarung jeung sigarang larang di Alaswaringin. Kan kumaha ari emutan Nyi Hambali ieu nah ngarojong kana pamikiran Mang Odek ieu. Ya abdi oge sami satuju Kang. Margi memang leres dina dasar namanya Nyai Garniti teh sanes jalma jahat. Barisakan tenan we urang ngabuktikeun ka murid-murid Nyai Garniti yen anu dicarioskeun ku Mang Odek teh sanes ngarika carita. Namun memang kenyataan anu memang karandapan ku Nyai Garniti mang saeleh jajaten ku santana incuna atau incuna Ki Konceleng. Kitu ari sanggem abdi maka ya ari urang geus pada satuju mah urang tinggal nungguan be ieu mah mulang na Nyai Garniti ti Alaswaringin. Jang santana Mang Wisrawa sareng ieu Mang Hambali sejangan nuhunkeun ye kana bantosanana. Ngan karunya be ieu kajang santana jadi teu bisa tepung lawung jeung anu jadi aki. Santana seuri bari terus nyarita. Sawangsulna Mang Wisrawa apanan saur punaki sareng Eyang Widi Sakti oge. Tos jadi kewajiban tulung tinulungan mah yang ngeunaan punaki mah wing percayalah bisa tepung lawung doi. Tuh dah gitu ya Maden sarua pisan jeung akina nya dina mayunan sagarupina teh tetep tenang. Kitu diantarana katang tuan sikep antara Mang Odek jeung Wisrawa Katut Hambali. 5 urang murid Nyai Garniti anu ngadedengekeun di luar jadi timbul rasa hormat jeung percaya ayeuna mah. Kapastianana tinggal ngadaguan kadatanganana Nyai Garniti anu geus pasti bakal leuwih jelas deui sagala rupana ngeunaan caritan Mang Odek yen Nyai Garniti eleh jajaten ku santana incuna si Konceleng sakaligus murid tunggalna Eyang Widi Sakti. Waktos nawargi geningan tos teu nya kapande wae ieu kedah diacakeun deui ieu serial si Konceleng dinten ieu insyaallah enjing urang lajengkeun deui kumaha nasibna atau kekayaanana Wisrawa sareng Hambali oge kumaha kaayaan si Konceleng sabadana eleh jajaten ku Nyai Garniti. Ya orang hancawe sakedik-sakediknya. Serial si Konceleng dina sanes waktos. Insyaallah lah
enjing orang lajengkeun. Atuh sim kuring anu mancen tugas Punten Mary sejamit menur amit mungkur kasadayana wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia prung go goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Kongceleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.